Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Qala parantos ngadawuh saha al mu'allifuhu anu ngarang ieu kitab hafidhahullahu hafidho muga ngaraksa ka itu musannif saha Allahu Gusti Allah. Qaddama tabyidu hadal kitabi asro yaumil jum'ati ila akhirih kana lapad eta. Qaddama nyata tos sampurna tos tamat naon tabyidu hadal kitabi nganggeuskeun kana ieu kitab asro yaumil jum'ati dina asar poenan Jumat al mubaraki anu diberkahan as-sadisa dina tanggal genep wa isrina jeung 20 tegasna mah 20 genep min sahri Jumadil ula tina bulan Jumadil awal sanata tis'a dina taun kasalapan wasalasina jeung 30 wasalasamiatin jeung 3.000 wa 300 wasalasamiatin jeung 300 wa alpin jeung 1000 tegasna mah taun 1338 min hijrati sayyidina tina hijrahna dunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga masihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wa ala alihi sareng kakeluargina Kanjeng Nabi wa ashabihi sareng kasahabatna Kanjeng Nabi wasallama sareng moga masihan kasalamatan Gusti Allah. Ya thalibal akhlaqi haka muallafan ya thalibal akhlaqi hei jalma anu nyuprih akhlak haka kudu nyokot anjeun kana itu akhlak muallafan barina anu dicantelkeun buniyat maqasiduhi ala tahriri buniyat diadegkeun naon maqasiduhi pirang-pirang pamaksudanana itu akhlak ala tahriri netepan kana kabebasan. Wa'lam bi annal mar'a laisa bimudrikin wa'lam jeung kudu nganyahokeun anjeun bi annal mar'a kana saestuna hiji jalma laisa eta henteu itu mar'a bimudrikin eta anu manggihan min amrihi syai'an bila taisirin min amrihi tina urusanana itu mar'i syai'an kana hiji perkara bila taisirin barina henteu ngagampangkeun. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Tamat hapunten dina sadaya kalapatan mudah-mudahan ageng kamangpaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.